Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun nami abdi Ania Sri Latifah di kelas 11 IPA hiji nomor absen K2. Di dieu simkuring salaku perwakilan kelompok bade ngabacakeun wawangsalan. Nyaeta wawangsalana gaduh tema ngeunaan pakakas dapur atanapi parabot. Sateuacan maca wawangsalana simkuring salaku perwakilan kelompok bade ngajelaskeun naon si anu dimaksud wawangsalan teh. Jadi wawangsalan teh nyaeta salah sahiji jenis sisindiran anu dimana pada lisan kahijina teh atanapi pada lisan cangkang teh mangrupa tata rucingan. Sedangkan pada lisan muka dua atanapi pada lisan eusi eta mangrupa wangsal. Wangsal teh mangrupa kecap anu deukeut atanapi murkawanti sareng jawaban tina tata rucingan nu tadi nu pada lisan kahiji. Wawangsalan kahiji bade dibacakeun ku Agus nomor absen kahiji. Sampurasun, tepangkeun nami abdi Agustian Kurnia di kelas 11 IPA hiji nomor absen kahiji. Wawangsalan mutu paranting ngarenos bumbu eca teh teresep kutu. Wawangsalan cowet paranting ngajen lotek jelema teh tong cerewet. Teras wawangsalan nu kadua bade dibacakeun ku simkuring nomor absen K2. Di dieu simkuring bade ngabacakeun dua wawangsalan. Nu kahiji nyaeta wawangsalan dulang. Dipake paranting ngakeul barudak nonton si bolang. Nyaeta dulang. Wawangsalan nu kadua nyaeta boboko. Parabot tina anyaman rek diinjem ku Mang Joko. Naon cing? Nyaeta boboko. Salajengna wawangsalan nu katilu bade dibacakeun ku Anissa nomor absen katilu. Sampurasun, tepangkeun nami abdi Anissa Suci Soleha di kelas 11 IPA hiji nomor absen katilu. Sok dianggo moe sangu aya ucing rek ngajuru. Nyaeta nyiru. Dianggo nyiksikan bawang, Mang Asep nyanyanda kaso. Peso. Terakhir wawangsalan kaopat bade dibacakeun ku Arfi nomor absen kaopat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Abdul Malik Febrian di kelas 11 IPA hiji absen kaopat. Ayeuna simkuring bade macakeun wawangsalana nu kahiji nyaeta hihid. Paranting ngagebes sate tah urang teh kudu hideng. Teras salajengna wawangsalan nu kadua nyaeta gentong, tempat ngawadahan cai hirup teh ulah polontong. Nya sakitu bae ti tugas basa Sundana. Upami aya nu lepat nu da dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.